anggota dewan teh gawena nyieun undang-undang ngan hanya kalna geus teu dipake ku maranehanana bahkan teu sieun atuh komo pejabat anu teu rumasa nyieun paingan korupsi di mana-mana maling di mana menang dewan geus teu nyaho ka warga da poho kana janjina anu leuwih parahna deui undang-undang nu diciptakeun ku Allah nyata Al-Qur'an geus teu sieuneun umat Islam zaman kiwari hartina geus mung make bahkan geus teu percaya yeuh di mana maot naon anu ditanya wama imamuka naon imam maneh Al-Qur'an jawabanana ai ente rek ngajawab naon anu jadi imam oke